Ibrahim sabadana ki musonib tutug rampung beres-roes merugat paragat mertelakeun jumlah ciri nasabnya. Ciri nasab dan nabi teh anu mana ciri nasab teh aya jumlahna. Anu mana jumlah ciri nasab teh sadayana aya 5. Kahiji patah, kadua alif, katilu kasroh, kaopat iya, kalima ngabuang nun. Sakumaha saur dina betna lin nasbi khamsun wa yafatun alif kasrun wa yaun summa nunun tanah adib ciri nasab jumlah nate ayat 5 patah alif kasrah dan nun 5. Tanu mana nomor kahijina tina ciri nasab anu 5 teh nyata patah. Patah jadi ciri karena irob nasab nyirian karena 3 tempat terkecuali karena jamak muannas salim. Mana anu 3 teh nyata kahiji isim mufrad, kadua kana jamak taksir, katilu kana fi'il mudhari anu tos kaasupan ku amil nawasib. Sakumaha saur dina betna pan sibik patin ma bidam qadrofi ilakain datin papat umuni pek nasabkeun ku patah isim rafana kudamai datin patah mana. Salajengna anu nomor kadua ciri nasab teh nyata alif. Alif jadi ciri karena irob nasab karena satempat. Naon anu dinasabkeun ku alif? Jawabanana nyata isim 5. Artosna isim atau ngaran. Artosna 5 jumlahna aya 5. Tah bila mana eta isim 5 dinasabkeun maka wajib ngawa ciri nasabna dipasang ku alif. Sakumaha ceuk satengah betna waj'alin nasbil khamsatil asma alif waj'alin nasbil khamsatil asma alif. Anu nomor katiluna ciri nasab teh nyata kasroh. Kasroh jadi ciri karena irob nasab nyirian karena satempat. Naon nu sok dinasabkeun bari ngawo ciri nasabna ku kasroh teh? Jawabanana jamak muannas. Sakumaha saur satengah betna wan sibi kasri jam'i ta'nisin urif wan sibi kasri jam'i ta'nisin urif waj'ali nasbil khamsatil asma alif wan sibi kasri jam'i ta'nisin urif ngajadikeun nasab isim 5 alif nasab ku kasrah jamak ta'nisin urif. Anu nomor ka 5 na ciri nasab teh nyata ngabuang nun. Anu mana ngabuang nun jadi ciri karena irob nasab karena
satempat karena naon nyaeta kana fiil 5 hartosna fiil pagawean 5 jumlahna 5 anu mana eta fiil 5 bila mana dinasabkeun maka wajib ciri nasabna ku ngabuang contoh keropana heula nya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina gitu sadayana eta mah keropa ciri ropana ku nun so, nun jadi ciri kana irob ropa kana satempat nyata kana fiil Fa'amanu nu patakunu li ropi atuh jurumiah mahnya podeui mana teh tah bila mana eta pilih mah dinasabkeun mangka wajib nganggo ciri nasabna ku ngabuang nu yaf'alani jadi yaf'ala taf'alani taf'ala yaf'aluna taf'alu taf'alina taf'ali tinggal miceun nuna ajengan yaf'alani jadi yaf'ala oten yaf'aluna jadi yaf'alu taf'aluna jadi taf'alu yaf'alina jadi yaf'alu taf'alina jadi taf'ali tah itu kah miceunan nuan keur ciri nasabna tinggal nyieun we kunasoro tipahmi yo yan suroni jadi tan suroni jadi kana suro tan suroni jadi tan suroni jadi lah iya heula tah ieu itu tadi salah tan suroni jadi kan suro yan suroni jadi kana suro tan suroni jadi kan suro tan suroni jadi kan suro yan suroni jadi kadia tak kapam yan suroni jadi kapahmi yan suroni jadi kan suro yan suro yan suroni tan suroni yan suruna tan surin pokoknya ke nasabna ngabuang harap nu aku macek dina betna wan nasbu fil miladi qasunia wajamita kirin musahahin biya wal khamsatu af'alu haitsu tantasi bad kunun mirofi mutalaqan yajib anu nomor kali mana iya nya tah iya jadi ciri kana irob nasab nyata nyirian kana dua tempat kahiji kana isim tasniah nomor kadua kana jama mudzakkar salim kumaha ngabedakeunana atuh isim tasniah keur nasab sareng jama mudzakkar salim keur nasab tah ngabedakeunana mah keur isim tasniah iana dipaehan tuluy tukangeun iana hurufna dijabarkeun contoh keropa zaidani keropa tama tadi nasabkeunana jadi
zaidani. Cek bahasa ulama ahli tajwid mah dijadikeun mad lin. Zaidani hindani keropa dinasabkeun nama jadi hindani. Eta isim tasniah. Kadua ia jadi ciri kana i'rab nasab teh kana jamak mudzakkar salim. Kumaha bedana? Ta bedana teh ari jamak mudzakkar salim mah iana dipaehan harap tukangeun iana dipasihan baris JR. Contoh keropa zaiduna. Tah keun nasabna dipasang ku iya. Jadi zaidina. Lamun bakruna jadi bakrina. Khaliduna jadi khalidina. Saitunya bedana teh. Isim tasniah mah ciri nasabna ku iya teh harap tukangeunana dijabarkeun jadi madlin teh. Lamun jamak mudzakkar salim mah tah iya paeh tukangeunana harapna dibere baris JR. Cek sakumaha betna wan nasbu fil Bismilladzi qad sunniya wa jamita kirim musahahin biya. Maju rumiah nate. Iya ciri nasab teh. Cik kumaha jurumiah nate. Nomor kalimana ciri nasab teh ngabuang nun. Ngabuang nun jadi ciri kana i'rab nasab kana satempat. Nyata kana fi'il lima. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina keropa. Keun nasabna eta nunna dipiceunan. Jadi yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Itunya. Tak beres ayeuna. Ki musannif nerangkeun jumlah ciri nasab. Anu mana jumlah ciri nasab aya 5 kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kabuang nun. Patah jadi ciri karena i'rab nasab pada salah tempat. Karena tilu tempat hiji, isim mufrad 2, jamak taksir katilu, fi'il mudhari anu kaasupan ku amil nawasib. Tuh alif jadi ciri karena i'rab nasab karena salah tempat. Nyata karena tuluy kasro jadi ciri karena i'rab nasab pada salah tempat. Nyata karena iya jadi ciri karena i'rab nasab pada salah tempat. Kahiji karena, kadua karena, nun jadi ciri karena i'rab nasab pada salah tempat. Nyata karena sakuma cek bet lin nasbi Hamsun wa ya fathatun alif fasun wa ya usum manun tan hadif. Uruy atuh. Ciri nasab